Sampurasun. Aduh, wilujeng tebang deui wargi-wargi sadaya. Iya, sareng sim kuring dina acara borangan. Aduh, ngobrol sarangan we matu di saung paniisan. I love you mardaling awe teu payu bagian kuring. Ladies and gentlemen anu geulis ngeukeubeuh permen. Wargi-wargi sadaya, alhamdulillah urang Sunda mah euyeup ku bahasa contona panganten we deuleuitikanana deukeut-deukeutna kecap panganten teh campur basa antara bahasa Sunda jeung bahasa Inggris tuh kolot baheula mah palinter dicampurkeun bahasa Sunda jeung bahasa Inggris contona kecap panganten. Ari panganten teh nyaeta aya kecapang jeung ten. Bahasa Sundana nyaeta pang, bahasa Inggrisna ten dihijikeun jadi panganten. Ari pang teh nyaeta panganti-nganti, ari ten teh angka 10. Jadi panganten teh panganti-nganti angka 10. Ari angka 10 diwengku ku angka hiji jeung 0. Hijina di lalaki, nolna di awewe, dihijikeun jadi panganten. Aduh, ampun, nikmat wa syukrillah wa nikmatillah. Sanajan corona ge aing dileuweung we kieu. Ari panganten teh naon? Kanyaah nu jadi kolot kan nu jadi budak. Ari budak teh diwengku ku kecap B U D A K. Ari B teh nyaeta bereun kolot. Ari una uruseun kolot. D-na didikeun kolot. A-na atikeun kolot, kana ge kakawinkeun kolot. Tuh, lamun budak bager, kawajiban kolot anu jadi budak teh nepi ka kawinkeun lamun budak bager. Tapi lamun budak liwar mah B-na bantingeun, una usireun, D-na dagorkeuneun, A-na amekeuneun kana ge kojoraneun. Aduh, alhamdulillah nuhun. Mudah-mudahan sanes waktos urang tiasa tepang deui sareng sim kuring ti acara borangan.